kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur. Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu. Kemudian abah dihudangkeun itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul kula belah dieu tanya ku abah aki ti mana Bogor aya naon ka dieu neuk neang batur kula waktu di Digul saha Ahmad bin Khairun kaget ai ka ieu saha ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia. Masya Allah kula mawa cai kadinya teu diinum saat eta bapan can aya kueh-kueh mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh budak wari mau nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teu didah tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin ari ieu mah keris menang teu ningali mangga wae dideuleukeun minimal kula pernah neuleuh lah ka keris ada lah kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pendi mah 11 loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh eta suka deui kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna nu ieu sangsaka merah putih nu asli dibuka dikibarkeun Masya Allah dilepan deui cincin bendera termasuk keris itek da di dia hiji set dideuleu ceulikna gede sabeula coba Haji Pendi nyana mah lain gede sabeula rebing kabeh aduh nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus eta kitu celikos kitu teh celik kekenceng lamun nu rancung eta bagus sebab kancil rancung pinter. Nah ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya langsung mengarah ku lagi oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran ti dijalah langsung ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar lah cek manehanana kula geus dibejaan kuburanana mah di mana di Doyong kula deuk zarah kemudian kula deuk ka Banten insyaallah doana bae pamitlah pas zarah pas azan kemudian keluar setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh berarti harita can pernah kapanggi deui kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincinna, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya etalah tahun 70 hiji Masya Allah karim teu bisa kapopohokeun tah harita teh kajadian eta nu pohara jasa Masya Allah haju kula ngomong ka abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya cak kula teh heueuh nya cak abah teh abah ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan abah ge teu kaharti cek nanti bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur sama Bapak Narano Karno tuh mah ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali
engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina eksisan iman istiqomah kajenting di imah loba urusan ngaji kajenting dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasan nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang boga duit sarua buat mah sapira ieu mah sesa kabeh ge turuntuk tapi teu kitu ja duit beuteung kongkorong sebenarna mah duit ambalaya di bank atuh cek saha eueuh duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kajadian bapak jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabna iblis ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud ka nu sahandapeun aing keheula aing mah maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ka dunia jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis Masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang ka kalir ka kidul ka wetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah adang kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah saha batur ngobrol eta ieu sana sakitu paharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae
eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hesek abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kayaknya ho aya bae sare lah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syatihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos urang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas bagi layang ngan tetep di korelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Siti Hawa mah bopoharat Masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Kangjeng Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hijina nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawel cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asalna nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an boon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan seukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwana nyana cek Gusti Allah ulah waka Adam Hawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaula nu agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyembutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep lalu ngomong ke Gusti Allah geus aing nyiptakeun sia keur rasa senangan betah Adam betah Hawa betah sangat betah sok wa qala Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Hei Adam
gera rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannata di surga sok maneh gera imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan. Oh masyaallah. Aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga. Aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar. Sempit luar biasa, tapi anakan mah terus bae blon. Boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba, berarti kan terus teu halangan ku kurang sangu. Wayah ngarayap bae. Sok ada maneh gera imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu ma tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqrab hadhihi syajarata imayya ulah diopen nu imayya tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suur adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus surga teh urut aing ku ari aing aya di dunia hayang dahar aing kudu pepelakan heula hayang nginum aing kudu nimbal heula aya teu kudu nimba cai di laut asin sial cak setan di sorga aing baheula hayang kopi tinggal hayang susu tinggal geus ngeunaheun jasa ku ari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa ulah sambatkan niaya si Adam awas ya Adam ku aing sia urut aing eta numantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus kangjeng Nabi Adam di jero sorga iblis mah di luareun sorga digerokeun ku iblis Adam ka dieu hayang aing sia teu nurut pan kamari ge ka Gusti lain kitu urusan nurut jeung teu nurut urusanana urusan aing tetapi kan urusan babaturan mah terus jago atuh setan ngaranna urusan masing-masing tah mah mana diciptakeun ku Gusti Allah kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh da aing moal ngaganggu aing ku ari diturunkeun ka dunya ku aing geus di duluan dunia teh jore Adam dunia teh horengan gunung sing ngarentul aya nu batu aya nu seuneu aya nu tatangkalan laut sing ambalaya jeung sajabana sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunia mah aing mah ngabejaan bae ka sia tah ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati artis kos kiai partai Allah amis kada kira amis ai kitu aya naon makana ulah sok sombong Adam aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae mana Hawa aya di ditu di istana ieu keluar sakedeung ka dieu urang sharing insyaallah cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jangan mah jelebana mah bager ieu
kepribadian nama bagus, adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana, tapi aya jelema nama kan nyana mah leuwih pengalaman. Sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge. Besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula. Geus urang ulah aya naon lah. Urusan nyana diturunkeun ka dunia, urusan urang di sorga. Adapun babaturan mah jauh masalah. Iya oge sih cek si Jawa. Habis kumaha kakak bae sih. Eta dia ngobrol. Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, dahsyat hebatnya sahangat anu pohara. Antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu. Lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep. Aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga, iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing deuk nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga. Cak orang teh aing mah embung atuh aing kudu ka sorga mama sia mah awas ya diadam sia kowe teu jauh ka aing. Wah teu iblis teh kajawaraan aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis mah ngobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis kos kitu. Bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua anak buah iblis. Atuh teu naon jak orai teh gitu masuk nya ka orai asup ka sorga. Ngobrol lah di jero ari iblis jero orai Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas. Nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya. Jelas dek di jero sorga atau di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunangkeun atuh silakan ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah deuk pertanyaan teh aya ulah masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu kuaing ditanyakeun. Kabeneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing deuk balik heula ka dunia aing malah ke ku aing dipikir-pikir heula tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah ih cek Kangjeng Nabi ada mulai nyeun penasaran coba ku ari engke bae heulanan gampang urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah hebat jasa teu sakaligus eta iblis deuk kagoda turun nya ka dunia nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede ujung niuan nyana di handapeun tangkal caringin oh kieu inilah pohon golkar cek
sial ta iblis. Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang nya masuk ka sorga maendahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luareun sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam dosa bener nama sorga tepan urut aing mageus nyaho jasa di sorga dipersilakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu situ ma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nu sabener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal kira-kira mana hayang penjelasan ku aing dijelaskeun ai kira-kira teh hayang moal aing mah boh aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di surga moal atuh aya bae keren di surga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan hendeuk dijelaskeun jatuh teu naon coba penjelasan kieu dam Ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana wates wangenna jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sabil kasimpulan mah ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh didahar engke maneh setarap jeung malaikat kumaha malaikat bapa nyaho kanu di luhur nyaho kanu di handap nyaho kanu di sekitarna eta malaikat ngaranna tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa nomor kahiji nomor kaduana mun ieu didahar maneh langgeng di sorgana tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji beusi setarap jeung malaikat ka nyaho nomor kadua beusi langgeng eta pikir-pikir wae kumaha jetu jasa ya Allah ya Rabbi ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh ieu geus geurahan geus tapi pikir-pikir bae iblis nu bener sih aduh ya debantek fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahum ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين Wawaswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikkan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut waswasa seutanu lahum ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahum ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa anu maksudna maliub dia lahum mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa galahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia ya cak iblis pokona aing kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kamuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam coba
wa qala cek iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa mana aku mata nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran anali syajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun tengke bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona kege anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho nu aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun bokona mah ieu sorga teh bakal kanyahoan persis kos aya CCTV na bae kitu weh poharat iblis geus nyahoan ka CCTV leuwih ti eta mah kan ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing sorga tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga mantap jasa maknya cek Kangjeng Nabi Adam jeung Sita bisa kos kitu sih apan cek Gusti Allah ge wala taqraba hadhihi syajarah bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade ieu mah aing mah besi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga ulah sok aju ka babawa ieu mah maknya ja acak Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarah bahasa pangeran nu hese bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beus lain lalagaan saeutik bae urang bisa salah tah eta teh pihartieuna mah kos kitu nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqraba hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon aya di sorga naon aya di langit naon aya di bumi poe bakal kadel percis kos malaikat bae pokona mah nyaho ka ditu bakal bisa hiburan kos malaikat isa tangkal kayu nubantak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran tukang jeung Nabi Adam ye wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dab ade sasalama wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan nu asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deuk moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jantung asana tiis jasa jantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mandeg ka dunia deui bae tamah tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi prank nganasehatan batur moal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna ngan lah atuh ai kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae nah ieu mah pileulean bae bener ya iblis moal sumpah kaula make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kumaha
atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeukeutan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis. Ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya ho kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah. Hawa istriku tercantik, istriku yang setia yuk, urang dahar yuk. Atuh kumaha kakak bae. Jaasana ku jelas, jasa eta iblis kana sehatan ka urang make sumpah segala. Meureun manan kitu ge dedeun jeung nyaheun ka urang teh yuk urang dahar bae. Atuh hayu. Yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kumaha barang didahar? فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge. Orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis. Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padallahuma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis. Anu nipuna teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh teu mari daek bae manggari henteu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cek iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran didahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqas syajarata barang didahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena buadat lahuma sauatuhuma mahkota halal berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna di udag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah. Idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah topi koyok sipani. Idinya nyokotan dang-daunan waya di sorga min warokir jannati dadaunan dang-daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa. Dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim. Kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake. Wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah. Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alam manhakuma antilkuma syajarah. Lain taing nyaram ka siapa saram ku aing dicegah eta masing hade wala taqraba hadis syajarah. Mun kumaneh di dahar teh pan fatakula mina zalimin teu gadeng kare Adam Hawa. Dicakak di jalak beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan. Wa aqul lakuma panaijat ngomong ka sia Adam jeung Hawa kare. Inna syaitana lakuma atuwwun buim. Pan setan teh musuh jahat coba ke kagoda keneh bae. Sarekan. Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teh nurut kana omongan-omonganana. Didinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud. Ulah sujud. Lain sama sujud di dia mah.
kunaon sia datangkan kieu Adam Hawa kunaon sia teu nurut ka aing ha idinya Kangjeng Nabi Adam ngadoa qala rabbana wallahu a'lam san rugi laramena bakal kumahang ke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianna batalkeun ngabesan Rahmanirrahim qala Imamul Qurtubi rahimahullah ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah wa mitlu mafuila bi Ubaidillah lan utai umpamane barang kang den pigawai makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika iku kaya mangkono mafuila den pigawai ma ibasib ni artad kalawan ki basri kang petang ki artad al-amiriyah alladhi hatakal Islam kang ngarusak ya bisunni Islam wasapakalan numparkan ya bisu adamal harama ing getikang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahla bait Rasulillah ing ahli bait Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu afazimamu pirang-pirang tanggungan wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni Abbas bin Abdul Muttalib wa umalan lahu tai karane ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karane baine yaday ummiha dalam antarane areping boke karane ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karana ibni Ubaidillah wa huma lan utaya ibni Ubaidillah iku Qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal umboke karana ibni Ubaidillah salat dan dadi ya ummu kalmat junatiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah talan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musannad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah taing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisr bin Artad ingki bisr kang putaing ki Artad pijai sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausana hukuman hakim rara pasar maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jais minasam saking samata qadamul Madinah tamalah malatu maka ya bisulan jais kabeh ing Madinah wa amilul Madinati lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki qadamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib atau saking arah ki Ali kang butang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muganilar benu sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat Kangjeng Rasulullah papar Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalam nada radhiyallahu anhu muganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji sepagi bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar ing mimbar Madinah wa qalalan wacap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis jangaken insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani niki ya bisu asmadam dapan ing Usman kang lapuan kang putan ing apon radhiyallahu anhu ganilar bunu sabala saking kare Usman dan apan sumagala kali-kali ngucap ya bisu wallahi supaya insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajanggikeun maring isun sapa Muawiyah matarak subil Madinah maka orang ninggal isun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh isun ing mutanan sembah mara ahlul Madinah
kari marenta ya bisu ingali Madinah yubayu ingin tabarangat ya Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qalan ngucap bisu malakum indi aman orang nana ikut takade sira kabeh dan saning ingsun utai keamanan wala sabiqalan orang nautis sabiqa hatta tahun hatta tatuni malatarka sira kabeh ingsun nekani sira kabeh ingsun bi Jabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bizalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fadalla makum makalumaku Jabir hatta qala malaman jing Jabir ala ummi Salamah mari ummi Salamah zaujin Nabi dari Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna satuhune ya guys kunyarupri ya guys kabehan ubaya ingin ta beat ingsun sali Muawiyah takade Muawiyah faqalat wa kamucap ya ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubay'a ningali ingsun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal mataini ya guys ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar thumma inna Jabiran ata bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing bisra wa bayaulan bi'ati Jabir ing bisra Muawiyah takar Muawiyah wa hariba bisra da durat lan ngaruntukeun sabagi bisur ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah sementara kali-kali lumaku kitu ya bisun hatta malah takaya bisun Makkah ting Makkah biya Abu Musa lan ikut tetap dalam Makkah uta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kanilar penusus saking Abi Musa fa khafa Abu Musa makau di sapa Abu Musa lan singat sa Abu Musa itulah orang sing tematain ya bisu ing Abu Musa pahriba maka Abu Musa fakila zalik maka daun ucapakan apa zalika mangkon hariba dibisun kalau bisa bakala maka bisun malkunta liak malkun orang yang sun iku daripada tematain sun ho ing Musa badan akhlak dan saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisun maka orang nyuprihu ing jahu ing Abu Musa sabab bisun pada zalika nabi sallallahu mangkono hariba Suma kata Abu Musa kali nyuratan sa Musa ilal Yaman maring Yaman anak khailan mabungsa ilaikum satuhune bala tentara kuda iku kang mabung satun kan yang tusilikum arisaka min Muawiyah saking Muawiyah lian zura darpun yantam madaini ya khail ashab Ali wa amilhi ashab Ali lan amil Ali bil Yaman yang raqabila nasumakan dan summa Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lal Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu Ali wa kana la amilu Ali lana sapa amil Ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alam balago maka sama-sama tu magahu yung Ubaidullah amr bisun apa perintah bisun perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku maring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali Fastakhlafa lan nandaikan khalifah iya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisran ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapanak Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh Nabi na terus tentang Suriah tentang Palestina tentang Mesir tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang tahani, Baghdad perang tahani, motif-motif perang macam-macam tiba. Mantak kuari mau komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Nanti urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa ajang diri urang.
jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang diberi keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina, dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arta sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam, anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah, yakni damal haram. Manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Kangjeng Nabi Hasan, Husain, berikut incu-incuna dibunuh kabeh. Walam yar'alahu jazama, jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teu aya kumaha nyana bae. Bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas, paman Kangjeng berarti manehanana teh. Kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah, boga anak dua, lalaki dua anak, masih budak kene, bunuh bae. Masya Allah. Saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna. Keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani. Hiji ngaranna Ki Qayyum, dua Ki Abdurrahman, atuh kulantaran dibunuh di harapan indungna. Fazahala aqlu ummihima, akal indungna hampir stres. Deuleu di hareupeun indungna langsung dibunuhna. Masyaallah mantak qasarat kal majnuna. Kitulah kekejaman nu baheula. Mantap. Datang ka kuarit terus bae. Ya Allah, ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bishr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya, di Suriah, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib, Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali, ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bishr ka Madinah, langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong, aina sayyidi, mana sayyidi alladzi ahidtuhu bil amsi, nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah ka mana maneh? Ulah ka mana? Hiji turun atau dibunuh. Ternyata geus eueuh. Nomor kahiji, nomor kadua mana Utsman bin Affan? Tangan kunya dak dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak bisu wallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilayya Muawiyah, lamun Muawiyah teu jangjikeun ka kaurang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu, moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bangge sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayinu libaya, nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat, supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia, khususnya di belahan Timur Tengah umumna sadunia, supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila Bani Salamah, anjeunna ngutus ka Bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiqah hatta tatawni bi Jabir. Moal aya keamanan yang moal aya kangeunaan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana. Coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih kana yakni Ummu Salamah
jadi nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya limuayah manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan takolat cek pamajikan kangjeng lahu awa an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qatalu lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen ku kumaha mantap pakola hadhihi bayatud dalalah ieu mah beat dalalah Koskuari teh ISIS teh lamun beat ka manehanana salamat mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ka Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantap kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Sia masih heran. Bangun sentimen teh gitu. Hai. Engke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu Akbar bendera eta kan eueuh ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya di Baghdad aya di naon di Mesir aya di sababaraha negara aya di Suriah aya araya tabah kabeh bahkan sorban Kangjeng Nabi sorban Sayyidina Ali masih kene aya tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana bendera Kangjeng Nabi warna hitam la ilaha illallah Muhammadur orang lamun nyaritakeun kos kitu menyaritakeun gitu di Indonesia Bung Karno luar biasa menggebuna berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokokna mah ganyang mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno urang kabawa pinter kabawa terharu kabawa menggebu-gebu kunaon eta terharuna hati Bung Karno ganyang musuh kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji nomor kadua itekna nomor katilu cincinna nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna apa kula buka rahasia ku ari bae eta nu aya lalempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli nu asli mah eueuh nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti berbarengan dengan keris Bung Karno cincin Bung Karno buah ieu ya entah kieu moal dikamamanakeun kajen ku kumaha ge emang kurang gitu weh aya sejarah I love you-an ya. Sama ka mana bae. Bendera sangsaka merah putih, kemudian keris Bung Karno, cincin Bung Karno. Begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang, termasuk bendera sangsaka merah. Kula ingat pada tahun 71 jam 11:30 imah ieu keneh datang jalan dapur Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu kemudian abah dihudangkeun itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul kula belah dieu tanya ku abah aki ti mana Bogor aya naon ka dieu neuk neang batur kula waktu di Digul saha Ahmad bin Khairun kaget ai ke ieu saha ieu mah
anu mengproklamirkeun Indonesia. Masya Allah. Kula mawa cai kadinya teu diinum. Saat eta mah pancanaya kueh-kueh mau gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh. Budak wari mau nyahoan budak wari mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh didah. Tidinya aya bungkusan di dieu ku Abah ditanya ieu bungkusan naon aki? Ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia. Coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin. Ari ieu mah keris. Menang teu ningali mangga wae dideulekeun. Minimal kula pernah neuleuh lah ka keris. Nah, da kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7. Nu haji pen 5 11 loba teh. Loba teh ngaturan ngapung jadi henteu tuh. Eta suka deui. Kemudian ku Abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna. Nu ieu sangsaka merah putih nu asli. Dibuka, dikibarkeun, Masya Allah. Dilepan deui. Cincin, bendera, termasuk keris, itek da di dia hiji. Set. Di deuleu ceulikna gede sabeula. Gede sabeula. Coba Haji Pendi. Nyana mah lain gede sabeula, rebing kabeh. Aduh, nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus. Eta kitu. Celikos kitu teh celik kekenceng. Lamun nu rancung eta bagus. Sebab kancil rancung pinter. Nah, ti dijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak. Langsung mengarah ku lagi. Oh, berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran. Ti dijalah langsung ngobrol-ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun. Sanggeusna pas jam 12 adzan lah budak di Allahu Akbar. Lah, ceuk manehanana kula geus di bejaan kuburanana mah di mana di Doyong, kula dek zarah, kemudian kula dek ka Banten, insyaallah doana bae. Pamitlah pas zarah pas azan, kemudian keluar, setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh. Berarti harita can pernah kapanggi deui, kapanggi jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar. Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah. Jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa sangsaka merah putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingan sebab harita dibawa kerisna, cincinna, itekna, benderana. Hiji deui payungna nu kunyana. Payung aya payung. Etalah tahun 70 hiji, Masya Allah karim. Teu bisa kapopohokeun tah. Harita teh kajadian eta nu pohara jasa. Masya Allah, haju kula ngomong ka Abah. Pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya, cak kula teh. Heueuh nya, cak Abah teh abang ge teu kaharti. Ngobrol jeung budak ieu beureunanan. Abang ge teu kaharti cekeun teh. Bareng geus gede mah loba Soekarno kuari. Aya Soekarno M Nur. Tah mah bapana Rano Karno tah mah. Ieu mah keur carita. Eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang. Lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali. Engke Indonesia bakal perang, iraha eta. Ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Hiji, nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda. Lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ieu mah kajen kumaha ge. Engke urang Sunda nu bakal jadi presiden. Nomor kahiji, nomor kedua Baduy nyerang. Di dinyalah bakal timbul peperangan. Perang lah mimiti jeung urang. Kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan, turunlah engke Amerika. Wah, dahsyat luar biasa. Mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge teh mah getih bakal
sok tanyakeun gerakan nyaho moal aya caian teh mah kali eta mah getih engke bakalna caina bener bae kuari eueuh caian atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib andi wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus teh sorangan di dinya tampangnya nang kudu meuli lele di dinya nah engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu geus tamah cerita Indonesia mistik tamah kos kitu mah Indonesia mah emang resep kos kitu antar resep tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi ieu sejarah anu luar biasa engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula Malikul ardi arba'ah kafirani wa mu'minani dua kafir nu dua mukmin wa sayakunu khamisun maka jadi raja sadunya kalima wa min dzurriyyati eta adalah turunan kaula ismu abi wa abu abi artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atawa Muhammad bin Abdillah wa Mahdi engke bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi jadi eta bakal dikibarkeun mah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mana nyana lahir di Madinah di lemah geus kalut di dunia kabeh lompatlah nyana ka Mekah ditunggu di Mekah setelah Mina acak-acakan ke idinya nyana salat bae kemudian ayalah seorang rajul tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku kakarak nyana ngaku disumpah setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah nu biang peperangan teh Suriah Damaskus Tukuari lantaran etalah negara tertua di dunia sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang Palestina perang Baghdad perang Mesir perang teu aneh sama kos kitu mah lantaran memang tiba heula peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana leuwih maca bangsa nyana lamun dihareupeun nyana di Dredet teu aneh di Baghdad mah teu aneh di Mesir mah urang bae ge maca bangsa Indonesia baca ku urang teh tahun 45 baheula memehna diduduki ku Belanda 3 abad setengah turunlah Belanda turunlah Inggris turunlah Jepang terus gedoran Cina hampir kuari ge digedor deui Cina saho jawara mah geus kieu bae ku misal geus kieu ira gedoran deui nya ira gedoran deui wah aing mah mencicing cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing karena itu baik Indonesia ge boga sejarah dibaca sejarah Indonesia atuh Baghdad baca sejarah Baghdad Mesir baca sejarah Mesir ditulah kelahiran para nabi kelahiran para rasul teu anehnya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh urang kuari deden 1000 pae nyana nu ka sorga urang nu ceuri dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu boloon puguh kreditan ge teu anggeus sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya nama Aisyah unya nyana macaan Palestina kelahiran negara nabi negara rasul perkumpulan para wali abdal perkumpulan para wali asoib perkumpulan para nujaba para uropa disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan gunung Libanon ararane nya nama nu mantap pae seuri kamu duluan ke sorga cak babaturanana tunggu tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu saya akan senjata saya rela dibunuh oleh kafir di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir batur bakos kitu tekadna
penting agama ya'lu wala yu'la alaih. Maleureun-eureun jadeuan perang kitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental stres karena kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cerita cekadian deuk ka dieu kacukupan deuk mental obat. Itu salala stres cenah geus stres cenah geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu lah nu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetep nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente. Geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu. Udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak ieu keur carita baheula sangat biadab. Oh, datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka hijinya terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa al-Asy'ari rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalikal bisin faqala ma kunti lakum cak bisun kula moal ngabungu anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah. Sahabat-sahabat lalumpatan kabeh. Masya Allah karim. Gitulah para jamaah kaum muslimin. Summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman. Nah, wa amilu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari sumamado bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu ali pihak Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah. Khalifah di Madinah Abdullah bin Munabbi tetap didatangan ke Bisr dibunuh Allah. Bahkan anak lagi dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah. Jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ka kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ka ditu ka Turki, Mekah, Madinah. Maleureun-eureun terus bae datangkat turun mah di kuari can sabaraha ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal nagara kabeh kalut moal wakat turun Mahdi lamun teu kalut seluruh negara kalut heula kabeh negara bakal timbul satu masjid satu gereja teu ribut kumaha satu masjid satu gereja deuk teu ribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim berarti setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnyana ka Suriah ke bakal cicingnyana di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul terus kitu da urang geunah jasa da geurah asal sasalaman jeung Mahdi gas mulai ke Amerika
ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di ditu teh naon gara paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di itu naon ngaranna? Naon ngaranna? Kalian teu dasar osok ka ditu meureun nya. Tukang buka kuncina masalah ka dina hukum. Masya Allah. Ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae, tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah, keluarga urang diraksa ku Gusti Allah, lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah, rakyat jeung pamarentah